Maha Kawasa ieu cerita Maha Kawasa Allah jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teu nanyaeun Allah. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu ya Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak yang dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atur mah sapeda ke teu gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese wah yang Fortuner blon teh mah budak tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah Maha Kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti Maha Kawasa Allah Maha sempurna Allah Maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamahasempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia 5 autait lamu tia 5 manata wala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autaita wala mutia 5 manata
Moal aya anu bisa nahan ketika Allah merek, moal bisa merek ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek merek ka orang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasage, tapi Allah dek merek moal aya nu bisa ngahalangan. La mutia lima manata wala mania lima ataita. Penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di harapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, cek Allah teh menta ka aing takabur. Okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Okos urang liwat aya preman, leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia, ajeun gelut aing. Kunaon eta? Tulak cangkeng mentana. Teu nyawa aing jagoan, menta aing. Kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing, goblok meureunana. Boga sabaraha sia penca jeung aing, dan beres ya. Padahal mah mentana ngan rokok doang, kulantaran di premanan takabur teu hayang. Tapi aya jelema, Haji mah kasep. Bah aing kasep, heueuh pada jore. Lain aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok ana naon bae sia mah. Asana jan manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abdi bang nyanakeun sendal teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu kek dipang nyodokeun bae panganyokeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipang meulikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mang meulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah tah mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan masyaallah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun ka sia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing ku di premanan ka sia ku sia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah malah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok ka sia lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi ya sia meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di premanan teh urang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh sama minta pemaji
majikan bandeng amat sih. Ya Allah, urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah eta teh ulah kos kitu. Barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih. Emang na apem. Saya macam-macam baik. Tah dibere urang konsep ku Gusti Allah. Ud'u enta aku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wa bae hutan nangieun aing. Penta ka aing janu aing. Sia na ge kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran. Aju loba kabutuh penta ka aing. Ngan cara mentakna ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman balik balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sireum jo sireum ye keur ngadoa insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sireum karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Sakangin surang pohara pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Sakangin sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teh hujan Kangjeng Sulaiman gideug ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kurang di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieuleuh ka babaturanna kiceup silih kiceupan turun deui kahandap datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'u wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna
tilok hayuh bae doa asa buala rupa janten. Ieu butuh naon? Butuh cai Allahumma isqinal ghaitha ya Allah ya mughits. Ieu butuh naon ieu? Ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agni ya Allah. Jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh. Hizib dibaca hizib. Hizib dasor sakumaha deuk perang. Hizib ripai dibaca deh. Bau budak sakumaha jagoan. Namun aya kiai nu kos kitu rantai. Prakusia di rantai beneran. Kunaon di rantai? Tah ku Ki Uci. Aja nanya datang we ka aing. Salah naon kula kiai? Kunaon di rantai ku masyarakat. Doa panjang teuing sialah. Ulah panjang-panjang aduh. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya, itu jalan kemana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina. Kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna. Waduh, urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa. Dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu. Nah, memeh datang kiri aya makam naik ke luhur. Ieu lah Abu Musa al-Asy'ari. Nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat. Begitu perang naik kuda nyerang. Ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero. Kumaha Abu Musa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan yang Nabi ditepak. Ya Abu Musa. Irba'u anfusakum. Irfaku. Sing dede sing nyaah ka awak maneh. Antum la tad'una Rabbakum as-samma wala gaiban. Marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu. Wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun. Bari manehanana samian basira. Ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang. Hadiran tur hadir. Ulah sok dari riweuh maneh Abu Musa. Gandeng amat, tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah. Lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate. Mun duaan asal kadenge ku duaan. Mun tiluan asal kadenge ku tiluan. Mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan. Lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge. Ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum, kecuali lamun teu maklum. Cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu, Kangjeng zuhur doa ieu, Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu, Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu. Berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana. Nu mantap diriwayatkeun ku ieu, Kangjeng pernah ngadoa ieu, tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Ya, naon sih eta? Fatihah. Oh, Fatihah. Allahumma sholli wa sallim amin. Amin.
amin nyungkun itu mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaya doa terengus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoananya naon kumaha lamun nya di jero hatana ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing geleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar cek ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante, woi, nipu ya, kurang ririwaan, penipu ya. Ayo paranti dah doa ge, paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i, jadi diterop-teropkeun. Teu naon sih dibaca kurang ngurkuari ge, eta mah masalah tau doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah. Ngan aya saparanti, coba lamun doa pengelet. Doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cek nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleuskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu kurang mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhibu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing da baca lain dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan geunah waktu ababas samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya na menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan
tak ulah kos gitu mait ke boga rasanya tepas di samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datang aku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot uyah datang teu uyah teh waduh deres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan manggeus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca toh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cakana. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya,
mantak Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruikeun ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kede para wali-wali Allah. Mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja. Parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dia eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka dia eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta. Tah. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mah sepeda. Motor sepeda mun aya mah laku meureun. Aya deui ge capek. Urang tah kos kitu tah. Nah ieu ngadoa ka Allah. Nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha. Dibere nu gendut ku Allah. Po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Penta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa mameh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karek penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu dia eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran
aja kritik beki atau pasal tamu urusan bos gitu mah ieu keur carita dah aja aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh anak agak tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang kuari mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Nanti cai kiai na keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah haji nyeri beuteung. Oh, beuteung aja. Atuh bacaan aja jeung boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Ngan bae tanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekalipun mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge tinggal ka Allah. Keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta waktu karung di mana nya neundeuna. Asana nyoap ka jeung kumaha. Ih tah budak neundeuna teu beres. Lah mana Allahumma biasa dibaca. Oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin. Coba eta ngadoa inget ka karung. Cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing. Jadagang karungan dari tita pan ku aing. Kunaon inget ka nu lain di tita ku aing. Awas ya ku aing. Moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana. Mus ngabudah gitu.
tadi ijabah buktinya tadi dijabah atuhnya namanya laten sholawat kaliwat baik batur mah dibaginya nah minta izin pan geus kolot akibat tahu eta tadi wudu na gitu inget ka Allah tuh komo salat ai walimah keur boga hadas lagi batin hamapan ka Allah teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udang rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tanya itu di mana anapun motor mah aya motor deui sarua ye eta tawabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak deka mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan jing edan kain sia nu edan
konten Allah ukuatan Allah tunggu lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkan ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak nati luhur Jabal Kubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun katuhu jeung leungeun kencana geus aya di barinyana menta hampura pamenta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek kumahakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali tah nu mantap coba loba jelema geng 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 oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leugit ta Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah asalnya apa bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek kurang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah yang Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah
dijuali sama saya tuker Gusti sabab jadi wali nggak garong anu ngagarong Qadir garong mal jadi wali berarti nyana jadi wali aku sebab jadi garong Mama yang jadi wali nggak garong heula yang nggak garong ditakwain deh Pak aing jadi tetenggelan mah